Bang. Mak, Pak Haji, lagi naraon di dia? Datang ke patut atuh. Naon? Mak, daripada menjedog, mending parkirin saya. Parkirin naon? Iya, saya keluar. Aing lain tukang parkir. Oi. Gak apa-apa, Mang. Lain tukang parkir juga. Pak Mang teh yo, aya penghasilan ke, ku abi di pasihan, Mang. Penghasilan naon? Iya ge kisia terus. Ku abi di pasihan atos. Sopan aing lain tukang parkir tuh, tukang parkir mah di ditu. Si Mang teh. Ye, nyakeun tukang parkir lain mah ieu mah mungkin rezeki Mang. Ha, abi bade keluar, kalau ada santai tukang parkir, Mang parkiran. Lah, gua teh tinggal inggit terus sorangan ka ditu, kudu di parkiran. Bahaya, Mang, abi bade nyebrang seueur mobil tuh. Bahaya, sok bayangkeun. Mun abi kumaha cilaka engke tabrakan atau kumaha, si Mang teh moal pendak deui jeung abi pasti Mang teh sedih. Saboda teh aing, lain urusan aing. Kami kudu aing karunya. Heran kumaha pamikiran aku batur rek dibere rezeki, piragi titah terus ku abi di pasihan atos. Da si Mang kakak nolak rezeki. Mang ulah ditolak rezeki sekecil segede apapun, urang kudu ditarima eta. Kesempatan Mang, ayo parkiran. Ulah. Ayo, Ulah. Aing maling tukang parkir. parkiran sekedap rezeki. Biarkan Padi sina parkiran da. Aksa pisan ampun Parkiran ti dia. teuing. Terus gitu tah. Tepali dia. Enggak. Ku tekan eta jalan lega. Kadinya gimana tuh meni kudu di parkiran. Enggak parkiran. Ampun teuing jalma ieu. Lagi nangan turun koplok. Aya we omongeunna teh koplok teh. Enggak parkiran. Terus maju terus. Aduh. Naon deui wae astagfirullahaladzim. Pan abi teh bade nyebrang, Mang. Tepali dia parkiranna. Pajagaan mobil tinggal di ditu. Terus. Sok. Abi teh seberang ke di pasihan artos tuh abi. Sok terus. Jangan lagi tinggal ya. Jangan lagi tinggal. Jangan lagi tinggal. Jangan lagi tinggal ya. Siapa yang paksa serangan kali jatuh? Nunggu dia yang parkiran ku aing. Mang. Kumaha parkir, Mang? Sama nanti gua siapa ya?